Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Dina wengi ieu urang tiasa patepang deui masih di tetap channel anu kamari keneh nyaeta Bale Hideung channel. Alhamdulillah oge urang parantos ngajalankeun ibadah saum anu kagenep dintenna dinten tadi siang anu mana saum urang mudah-mudahan tiasa janten nambihan keimanan sareng katakwaan urang ka mantena oge teu hilap mudah-mudahan mantena sing masihan kaberkahan oge kasalametan ka urang sadaya amin Allah ya rabbal alamin. Dina wengi ieu sim kuring bade nyandak hiji judul dongeng Sunda nyaeta Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet Ngalan Nangka. Kituna bilih nyangkolong kana waktos sumangga wilujeng ngadangukeun. Kacaritakeun dina hiji poe sakadang monyet jeung sakadang kuya keur sarare di sisi leuweung deket walungan. Tepatna dina tangkal Kiara. Sakadang kuya mah sarete dihandapeun sela-sela akar. Ari sakadang monyet mah sarena dina dahan anu panghandapna teu pajauh. Maksud teh ngambeh meureunnan bisa bari ngobrol memeh sare atawa bisi aya nanaon siligeuingkeun cenah kitu meureun. Antukna medug weh duanana sare maliti berapisan. Tengah peuting sakadang monyet nyaring terus ngahudangkeun sakadang kuya. Kuya, cek sakadang monyet. Cek sakadang monyet. Naon nyet? Cek kuya. Kuring ngimpi manggih tangkal nangka anu buahna geus arasak. Dina ngimpi teh katingali deui tempatna di mana? Cek monyet. Di mana? Cek kuya. Di tengah leuweung si monyet teh. Keur atuh isuk wae teangna ayeuna mah sare deui we da peuting keneh tembal kuya ari geus kitu teh bug we sakadang monyet mah langsung sare mani dungsek. Ari sakadang kuya mah hulang-hulang keneh dah hese sare deui meureunan. Dina sajeroning keur hulang-hulang kitu sakadang kuya ngadenge sakadang monyet ngalindur. Pokna teh ari isukan mah ku urang rek pihakan eta nangka teh ku sorangan. Keun wae ka si kuya mah da moal bisaeun ieu naik tangkal tatangkalanana oge bari seuseurean teh haha cenah kitu. Ngadenge kitu sakadang kuya ngahulang kapikiran caritaan sakadang monyet keur ngalindur. Kapikiran sok sieun bener teh meureunnan sanggeus rada lila mikiran akhirna manehna meunang akal terus we duk sare. Isuk-isuk sakadang monyet geus hudang tuluy ngaguingkeun sakadang kuya. Ya geura hudang huru rong teang nangka tea ceuk sakadang monyet. Kela atuh tunduk keneh tembal sakadang kuya. Buhu kaburu ku batur ceuk sakadang monyet bari ngoyak-ngoyak awakna ame hudang meureun kitu. Nya hayu atuh ari kitu mah ceuk sakadang kuya bari lulungu keneh arindit weh tah maranehna teh ka tempat tangkal nangka nu aya dina ngimpi sakadang monyet teh. Ari pek teh bener weh tangkalna teh eta bener ayana gitu. Ceuk kuya sok atuh monyet geura naek da urang mah teu bisa naek tatangkalan kela urang teu bisa ngabedakeun mana nangka nu asak jeung mana nangka nu atah keneh kuya. Mari ceuk monyet memeh naek bari seuri dina hate. Sakadang kuya ngajawab lamun sorana plok 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 berarti nangka eta geus asak, lamun sorana pluk 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 berarti nangka eta teh atah keneh. Oh atuh ai kitu mah ceuk sakadang monyet bari langsung merekel naek.
bari gagalantungan neangan nangka dina jero hatena manehna ngomong ku urang mah rek diwerenu atah we sakadang kuya mah keun we lamun protes naha mere nu atah rek dititah naik tangkal we lah bae seuseurean teh manehna. Terus weh ngalaan nangka si monyet teh anu sorana plek-plek mah ditendeun di luhur keur di dahar ku sorangan. Ari nu sorana pluk-pluk mah dialungkeun ka handap. Padahal mah anu asak mah lain nu sorana plek-plek-plek tapi nu sorana pluk-pluk anu dialungkeun ka si kuya. Nyapu gue pas sakadang kuya ngadahar nangka teh lain amis malah narapel si getahna kana awak jeung kana bibir. Kuya naha nangka urang mah atah geuningan ceuk sakadang monyet bari pelel ngomongna dina bibirna pinuh ku getah. Apan maneh anu ngalung-ngalungkeun ka handap mah urang mah ngan saukur narima hungkul bari geus bari keur ngadaharan nangka teh tereh beak. Ari maneh mah tega ka babaturan teh nya urang dibere anu atah bari cireum bae da teu ngadahar nangka asak. Meureunnan malangsa meureun kieu mah akhirna mah sakadang kuya balik bari wareg ari sakadang monyet mah indit tuka ka mana da baeud teh. Tarupina carita dongeng Sunda sakadang kuya sareng sakadang monyet ngalan nangka teh dicukupkeun sakitu anu mana pesan moralna panginten jadi jama ulah sok hayang hawak sorangan. Ternyata ngalindur lain berarti bener kenyataan buka kahayang kos gitu. Ternyata meureunnan di dieu meureunnan si kuya teh salah sangka akhirna manehna boga akal jeung akal eta ngakibatkeun ka babaturan sorangan teu untung anu kudu nama meureunnan da kitu tetep intina meureunnan si monyet hayang ngakalan kasih kuyanya si kuya oge sarua boga akal gitu ya intinya malah mun bisa mah ulah beri kos kitu urang mah ada jalmi kitu panginten. Rupina mung sakitu mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Saacan ditutup kuring mesen wilujeng ngajalankeun ibadah saum anu kadalapan. Mugia salarehat sadayana mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.